Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abah ayeuna bade ngabuburit memasuki kawasan UPI. Abah ngabuburit ayeuna memasuki kawasan Universitas Pendidikan Indonesia, Guru Indonesia. Ya, tinggal kiri kanan sur sur nu ari salah, ayeuna mah sasi sauma. Nah, Abah oge ayeuna teh bade ngabuburit, bade ningal situasina di UPI di payunan Universitas Pendidikan UPI teh ieu geuning tih no suur kiri kanan suur anu ari salan Abah ayeuna kekelilingan mudah-mudahan kawargi-wargi biasa menjalankan saum dina dintenan anu kalima pasien kakiatan kuusin masjid atuh dina peribadahan boh sunatna wajibna mudah-mudahan sing aya dina panampian Gusti Maha Suci. Amin ya Allah. Kawargi-wargi Abah nampilkeun video jalan-jalan ke ngabuburit pilih Abah sur kalepatan suku gumul kasuhun mudah-mudahan wargi sadaya sing dikiatkeun biasa menjalankan ibadah puasa ngargi kapayuna mah beruntentos nangis deui jeung sasi saum mudah-mudahan wargi-wargi sadaya sing dipasieun umur nepi ka tahun payun. Abah aya nuju ngabuburit itu kiri kanan katinggal anu nuju arisalan tinggalan katinggalan wargi-wargi tinggalan motor ge meuni meres tingali nu bade ngabuburit bari ari pertama sasi sauma seueur anu ngajalankeun ibadah puasa. Ayeuna mah geuningan anu ngabuburit meuni sur coba di center Kapayun. Abah bade ngabuburit mudah-mudahan kawargi-wargi ulah nepikeun ka Batak anu teh pantos dintenan anu ka 5 mudah-mudahan sing disiapkeun atuh peribadahan dina sasi saum boh sunatna boh wajibna mudah-mudahan sing aya dina panampian Gusti Nu Kagungan margi da kasayan mah bakal menang pahala tadi dilipat gandakeun ganjaranana ge pahalana ge. Kawargi-wargi kadulu-dulu upami hayang terang tah lokasi daerah UPI ieu nu ngabuburit ayeuna mah tos daerah UPI na anu mah karingan tara jalan we Abah mah katingal ku wargi-warginya tuh Abah ngabuburit mudah-mudahan wargi-wargi kadulur-dulur sing disarehatkeun biasa ngalaksanakeun ibadah saum dina tahun 1407 Hijriah 447 Hijriah. Mudah-mudahan wargi-wargi dulur-dulur bahaya Abah menampilkan video isi Abah salah sariosan kata-kata anu senonoh untuk menyinggung perasaan ibu, perasaan bapak, jadi sadaya muslimin muslimat dulur sadaya. Jadi hapunten kadang punten di Abah mah sepuh na cariosan oge geus anu geus cariosan Abah geus sanonoh yang wargi-wargi cariosan Abah nu matak nyinggung perasaan aya nu asuhum nuhun jemar hampura nuliskan ka Abah. Mudah-mudahan ka wargi-wargi kadulur-dulur kasayan wargi kasayan dulur di kampung Abah mudah-mudahan kasayan dulur teh sing pengen pahala ti Gusti Nu Kagungan urang sadaya. Abah ayeuna bade menuju Bumi Harapan kumargi Abah parantos jalan-jalan atas sakali seueur anu dicarioskeun maca dicaritakeun Gusti wargi-wargi panuju kana cariosan Abah. Abah mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.